nginahin lamun hate geus aya cahayaan, sebab pada dasarna jelema ngudag-udag cahaya. Lamun Kangjeng Nabi dibahasakeun cahaya diudag kabeh, sebab ieu kabeh ge tidak cahaya Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit tina cahaya Kangjeng, bumi tina cahaya Kangjeng, wabeh alam gunung laut berikut hewan-hewan termasuk urang tina cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal ieu di diri urang aya cahayaan ta eueuh, urang anu ngarti, urang nu nyaho, urang nu sadar ketika aya cahayaan dibere resep urang ibadah, dibere daek urang ngalaksanakeunana, dibere tenang yashrah sadrahu lil Islam. Jembar hate nomor kadua narima cak Kangjeng Nabi tina papasten. Artina narima Kangjeng Nabi tina papasten teh kumaha Allah bae lantaran hakim nu paling adil iwati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ku urang apan osok dibaca alaisallahu bi ahkamil hakimin. Pang adil-adilna eueuh de hakim nu paling hebat Allah. Ku aya sakitu naon bae keputusan terhadap diri orang, terhadap halayak rame, terhadap hewan, gunung, laut, bumi, keputusan Allah, sebab Allah teh ahkamil hakim. Terti wa bial ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum antukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi. Urang cahayaan apa henteu hate urang. Nomor kahiji dibere resep jasa ibadah ka Gusti Allah. Resep beta asal aya tongtrong we haji bae diome. Resep nya resep ngombe tongtrong. Tah sarua jeung ngombe tasbih gitu tah. Ai babacaan mah tilok. Tasbih di kieu-kieu beset. Bawa tasbih. Tuh. Bener. Ai babacaan mah tilok. Babacaan dengan kieu doang kabayar moal ya Allah ya Rabbi, eta mah penipu sebenarnya mah. Atuh penipu eta tasbih dibawa aya di wiridanana lain eta. Masya Allah. Nah, di mana-mana hate cahayaan wani ngalaksanakeun ibadah, ngalaksanakeun maksiat eta cahayaan hatena Islamna berarti bener. Nah, lamun kuari jelema Islam KTP-na ge malah boga tilu kos saji pendi. Tilunya nama KTP teh. Oh, loba batur mah hese KTP-nya mah tilu. Eta lah bajingan teh kos kitu eta. Tilu. Nah, iya KTP nama Islam, jelemana Islam, tetapi daek ngalaksanakeun maksiat. Kurang giat karena ibadah, maksiat daek leletikanana main gaple. Lamun aya Islam masih keneh balak genep di kieu-kieu. Koto kunyana di kitu-kitu tah. Naonna karangarana jangjangna naon ngaranna tah? Tuh, nyawan teh tolol teh coba. Aju dikitukeun tah cuma hiber teh naon ngaranna? Jantur. Aing ge nyawa nang disiakan eta. Atuh lamun kotok dikitu-kitu teh tah uluna naon tah ngaranna? Teh dipale eta. Eta teh diadukeun bareng kos kitu. Eta urang cayur tolol tah kos kitu tah. Cair eta, pagawe mang cair eta sebenarnya. Nah, lamun masih keneh daek kos kitu tah. Ya, Islam mah Islam, tapi daek keneh main remi, daek keneh main catur, daek keneh main gaple, anu osok di kitu-kitu teh plok naon ngaranna? Tuh nyawan. Bandarna renyana meureun. Mudah-mudahan kabawa ka akhiratnya mangajinya.
kos gitu minimal boga TV keneh tuh eta nonton TV naon maksudnya coba mun pakai maca sholawat sabaraha jam eta nonton TV maka mun pakai maca sholawat Masya Allah sabaraha ratus urang kieu bae di TV kos do oplo eta teu hayu ja pikir ku otak terus ngaruh kene mah potongan kos kieu atuh aja huis geus bae di hulu ka jembut-jembut pas kene rek nonton TV tah nah geus mulai tah berarti tah Islamna geus teu bercahaya geus teu bercahaya tah Islam mun daek ngalaksanakeun maksiat berarti Islamna geus teu bercahaya lamun geus teu bercahaya sakumaha kan Gusti Allah dina Al-Qur'an wa may yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur lamun ku Gusti Allah geus teu dibere cahaya atuh eueuh cahayaan ana eueuh cahayaan teu meunang neuleuh jahe asal neuleuh jahe baju kieu teu kicup-kicup kieu tapi mang uting wajar lah neangan deui tuh saya calonna nah itu masalah dua habak sekali lah tah ieu lamun geus eueuh cahayaan hate atuh geus abrut-abrutan maksiat terus Islam tapi terus we maksiat mulai tah lamun geus loba maksiat ibadah teh ibadah ih sakitu deket ka masjid teu nyaho tihang masjid teh nya deket ka masjid mun ditanya tihang masjid sabaraha wallahu a'lam weh sia ka masjid emang naon karpetna geus diganti ku ari bener sia yeuh ari mah wow hebat jasa nyana ka dinya ka masjid goblok jantu cek nya teh keluar deui tolol teh coba itu dilalagak itu supaya ke masjid cuma ke masjid nempo doang di jendela ya tuh diganti atuh geus teu asup-asup acan eta berat dek asup ka masjid tah ieu eueuh cahayaan wa man lam yaj'alillahu nura fama lahu min nur lamun ku Gusti Allah henteu dibere cahaya eueuh cahayaan di mana-mana geus eueuh cahayaan sangheut ibadah teh sangheut asal geus dibere sangheut berarti nutup lawang sorga nu muka lawang tuh dia paling teu sia horeng tuh dah ya kira-kira ieu mah ngaji nu di dieu ye kira-kira ye nu di dieu ye ye cahayaan apa henteu sih sebenarnya guys urang mah neuk danya be cak urang dieu mah ngaji pen di cahayaan teh doh henteu eta ku kabehan henteu cenah deui berarti budak palinter nyaho nya ge Rusdi atuh gebelek-beg gadeulan eueuh cahayaan sakieu sebab carita TV jana pangbogaan panggedena carita HP boga 3 HP-na atuh carita tilok ngabohong raja bohong atuh geus cahayaan budak ge nyahoan henteu cek cenah geus teu kudu hese-hese teu kudu kakolot ka budak bae sakali deui cahayaan teh tuh cahayaan lebentak sama kula masuk ingin ka dongeng da dongeng nah aya urang kitu India aya urang Arab aya urang Indonesia kaberapa Indonesia aja pendi ya 3 nah ieu cek ya ieu aya kandang embe bau pak kuat-kuat ieu dongeng di Jalaluddin Rumi ke deh ieu pak kuat-kuat coba saha nu kuat di kandang embe ayo embena aya di dinya embena aya di nyobau nya hangset embena ge aya mulai orang India heula asup urang India ka dinya tahan ku nyana
oh geus ngap-ngapan, oh geus 10 menit doang kuat keluar. Wah cek orang India, waduh tidak nehi cek gitu. Aduh, Masya Allah, kekuat cek guys, kekuat. Nah, baru orang Arab dah orang Arab Baduy. Wah, kan biasa orang Arab Baduy makan ngaranna ge orang leuweung. Asana ieu mah kuat ya, Bang. Asop, nomor kedua aja. Tenang, seserian rada deres, kuat 20 menit. Wow, nah hampir sarua kan yang Baduy mah. Embe, tapi kan eueuh masalah tak embe teh eueuh masalah. Ngan 20 menit doang. Wah, cek orang Baduy teh kuat cek. Tetep bau biasa. Nah, bagian orang Indonesia Haji Pendi. Nah, asup kadinya. Karak 5 menit doang embe nu keluar. Cak embe teu kuat aing gitu. Eta dongeng ongkos anu supaya jeung biasa padahal maknana pohara itu. Narada ge dongeng wali. Gorenganan aya jelema eueuh cahayaan mah, eueuh cahaya embe ge kabur. Embe ge kabur eueuh cahayaan. Sok di dieu Haji Pendi coba ge. Haji Pendi urang geus beres ngariung ke nama maca di dieu. Tek datang teu kalabur bae ge. Atuh kutub roban ditinggal kutub roban di paling jeung si Golib bae di dinya. Kapaksa Golib ge. Tah ieu ulah lalawara. Eueuh cahayaan teh, eueuh cahayaan. Ulah manusia embe ge kalabur. Bau di samping bau henek. Di samping henek teh seueur. Sok saha nu betah deket Mang Haji Pendi. Ayo coba. Incuna itu kakek masih ada aja ya. Kapan nggak adanya? Lah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Coba introspeksi. Ieu keur carita ieu geus kajian ulah nyaritakeun batur balik ka diri urang ke ai hate aing cahayaan henteu sih nu sabenerna. Lantaran tadi lamun cahayaan mah dibere resep jasa ibadah eta kakarak nomor kahiji. Eta kakarak nomor kahiji tanda jelema nu aya cahayaan dibere resep bae masyaallah. Waktu salat teh geus ditungguan bae. Di deuleu deui wah can masih kena jam 10 deuleu oh jam 11 setengah 12 nah geus siap-siap ya pas jam 12 es. Eta cahayaan aya cahayaan masyaallah geus ke malah ka sare cek nya sakedeung deui salat besi tinggalin berjamaah aya cahayaan aya cahayaan eta nu kos kitu ngaran. Beres datang waktu salat qobliyahna ba'diyahna beres eta terus wiridanana komo datang ka haju terus maca Quran ya Allah yang cahayaan eta nu kos kitu tuh keluar di masjid urang ngantongan duit dirinya aya kotak nah hasupkeun ieu kotak itu dibongkar. Orang etek urang cayur gegedena urang pondok. Etalah cahayaan mah kos kitu tah ka budak deudeuh ka sesama nyaah ka saluhureun hormat eta ngaranna aya cahaya. Nginaheun lamun hate geus aya cahayaan sebab pada dasarna jelema ngudag-udag cahaya. Lamun Kangjeng Nabi dibahasakeun cahaya diudag kabeh sebab ieu kabeh ge tidak cahaya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit tina cahaya Kangjeng, bumi tina cahaya Kangjeng, wabeh alam gunung laut berikut hewan-hewan termasuk urang tina cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal ieu di diri urang aya cahayaan ta eueuh. Urang anu ngarti, urang nu nyaho, urang nu sadar ketika aya cahayaan dibere resep urang ibadah, dibere daek urang ngalaksanakeunana, dibere tenang
yashrah sadrahu lil Islam. Jembar hate nomor kedua narima cek Kangjeng Nabi tina papasten. Artina narima Kangjeng Nabi tina papasten teh kumaha Allah bae lantaran hakim nu paling adil wiwati Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang apan osok dibaca alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ulah di bejaan surat naon eta? Eta teh artinya masuk dibaca ge. Tuh cak nu di tukang alhakumut cenah deui. Nah bejaannya na maksudna mah. Sarua ondona itu mah. Alaihissallah ya kabil hakim. Allahumma hebat naga hukuman pang adil-adilna di hakim nu paling hebat Allah ku aya sakitu naon bae keputusan terhadap diri orang, terhadap halayak rame, terhadap hewan, gunung, laut, bumi, keputusan Allah. Sebab Allah teh ahkamil hakim. Urang sadar aing dijieun ku Gusti Allah model kos kieu. Nah ima urang ngaca ye ngaca dikaca ya Allah ya Rabbi ya abdi ciptaan Gusti alhamdulillah dibere kasep mun kasep teh mah dibere gelis mun gelis teh sadar tah alhamdulillah loba tah manu kitu mah tah begitu aja pending ngaca aing jore amatnya ceknya nih ambil jeung nu di Cisoka akur di mana ka di Cisoka teh tuh solear si manyahoan begitu ngaca teh ieu mah akur jeung nu solear main mah ngan buntutan doang atuh buntutan ge nu kadeuleuh tu kadeuleuh mah aya ge sabenerna. Nah ieu lamun aya jelema ngaca aing jore amat sih Gusti kunaon si abdi diciptakeun jore tah eta jelema henteu sadar kana papasten ti Gusti Allah panghese-hesena teh sadar jambal kebal di alam dunia geus sakitu geus alhamdulillah dijadikeun jelema aing geus bae sakitu ngeunaheun jadina tenang kana pikiran teh keur ngaji mah balik bae ka imah ngaca jore aman aing ge tuh coba ge ketika orang dibere jadi pedagang haju untung bae alhamdulillah ya Allah ya Rabbi maha kaya Gusti alhamdulillah karasa ku abdi kakayaan Gusti abdi dagang untung bae dikocorkeun bareng kakayaan Gusti ka abdi loba teh manu kitu mah tapi begitu nyana dagang haju rugi deh Gusti ieu kumaha sih urusanana ieu kunaon ieu kok abdi dagang tapi rugi deui ye coba atuh ka Gusti kos kitu tah eta ngaranna henteu sadar kana papasten eta ucahayaan hatena ucahayaan wa man lam yaj'alillahu lahu nura di mana ku Gusti Allah henteu diberi cahaya famalahum min nur cahaya di mana cahayaan eta kos kitu tadi tanu mandak urang kudu ngawauhan nu sugih hirup mah kudu ngawauhan nu sugih sebab aya nu sugih nya nama hayang dipentak bae lamun henteu menta kanyana bendu lah resep aja teh nu sugih eta mah tah tuh hayangna dipentak bahkan teu dipentak ge sok mere bae. Nah nu sugih eta teh deukeutan ku urang bahkan lamun urang menta anu sejen nya nama bendu tah deukeutan tah nu sugih eta nu sugih eta teh saha nu nyiptakeun langit jeung bumi tak maha sugih cak Gusti Allah aing ye nu bogana penta ku sia aing bakal mere sia teu menta ge ku aing dibere bae komo sia mun menta ka aing jeung aing resep jasa lamun dipenta tur lamun sia menta ka nu sejen ka Gunung Kawi misalnya aing mah teu resep jasa menta ka pamarentah ge teu resep jasa menta ka makhluk ge teu resep jasa ka aing penta tah Allah meresepkeun jasa dipenta haji pending mun dipenta geus kieu bae ya panakol ya incuna ge datang ka tiluk daek menta incuna sorangan tuh menta sama kakek ih enggak mau kenapa galak
orang lamun geus bisa burak bere eta urang geus bisa make akhlak Gusti Allah. Taqallaku bi akhlaqillah. Allah mah mere bae terus tah urang ngadeukeutan nu maha sugih bae geus ka Gusti Allah. Nah ieu lamun hate urang aya cahayaan, hate urang aya cahayaan, sadar kabeh ge horeganan diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika aya seorang waliullah di Baghdad, begitu manehanna keur di Baghdad ternyata horenganan di daerah Tartar keur perang, terus perang nyana ngadenge, begitu nyana ngadenge eta peperangan geus mah awewe pararae sipil-sipil masyarakat teh budak leutik ke parae nyana ngomong kieu ka Gusti atuh kunaon eta diperangkeun sehingga eta pararae masyarakat emang eueuh nu ibadah, emang eueuh nu sok udang ti peuting, emang eueuh wali pan beureun aya wali maot aya ulama maot kudu maotkeun aya diperangkeun ku Gusti. Langsung nyana peutingna sare barang sare ngimpi kapanggih jeung hiji jelema make jubah terus nyekelan surat eta dibabawa bae. Begitu dibabawa kapanggih teh jeung nyana ieu surat naon eta? Ieu surat ti Gusti Allah, coba tah bang bacakeun. Begitu dibaca dina tulisanana aya da'il i'tirad, tinggalkeun ku maneh ngalawan Allah, tinggalkeun ku maneh nentang ka Allah. Dibaca takunyana sebab Allah mah pang adil-adilna eta memperangkeun urusan aing, gempa urusan aing, banjir urusan aing, angin urusan aing, sia mah sia bae urusan sia cak Gusti Allah. Ulah sok nentang-nentang ka aing make jeung tatanya, make jeung diperangkeun loba budak pararae, loba manusia pararae, aya kiaian, aya walian, urusan aing tah mah sia, urusan sia geus datang ka mana sia dumadeheus ka aing. Hudangnya Masya Allah kagetnya disarekan ku Gusti Allah, langsung ditegur make surat model tadi. Wali mah kos kitu impianana teh hebat. Aing ngadenge Haji Pendi mangimpi teh ya Allah ya Rabbi di udag-udag genderuwo aya ngimpi kos kitu eta. Aya deui nya mangimpi naik ka gunung Ragal. Paling hebat jana mah ngimpi di udag-udag anjing, saenggeus tadi udag anjing ngajinya na kagang, geus kagang haju hayang kiih manggih sumbur, maju kiih ngompol. Eta Haji Pedi mah kos kitu impianana masyaallah. Wali mah tadi tegur ku Gusti Allah make surat, tinggalkeun nentang ka Gusti Allah sebab kabeh ge ieu adalah urusan Allah. Cak Allah sia ulah tatanya kunaon ku aing digempakeun, ulah diutang hitung Gusti teh urusan aing. Kunaon eta teh ku aing dianginkeun, ulah make diutang hitung teh urusan aing. Kunaon diperangkeun, ulah make jeung tatanya urusanana teh urusan aing. Sebab aya jelema anu ku aing di maotanana melalui senjata-senjata, melalui pedang-pedang jeung sajabana. Hakikat nama horenganan eta teh deuk di maotan ngan carana Gusti Allah. Aya anu raga tangkal kalapa, aya nu raga ka sumur, aya nu gering, aya nu perang, aya nu di luhur kasur kieu bae cara kabari ieu teh urang Balaraja. Datang ke Tangerang, jeung ngopi ku pamajikan dijieun kopi. Dijieunkeun kopi, jeung nginum kopi bari ngarokok. Kieu bae nyana di kasur teh geus beres ngarokok. Lah aya meureunanan bangsa 20 menit mah pamajikanna ka dinya deui. Ditoelan ku pamajikan, kaji oya gabe pae ngopi can anggeus ngarokok can anggeus nyana ngedang doang gitu mah. Masya Allah nu geus dipasangka bakal paeh jasa kamari Haji Pendi hirup kene ngana gua sehat deui malah mah make susuit deui aya jahe ge sweet tolol tuh coba. Lah ieu urusan Allah. Nah balik deui lamun hate urang cahayaan geus moal aya nentang-nentang ka Gusti Allah geus urusan Allah. Urang tani
Segeus tadi terus parena bagus kabelah dieuna gacung hapa. Nah kurang kan ngomong kok ieu jadi kosia kurang naon si aing pengurusan anak. Iya Allah ya Rabbi Gusti urang maka Gusti deh bae naon cek Gusti ieu kok ieu kurang naon ieu da pupuk dan lain sebagainya urusan aing cek Gusti Allah siana sing sadar. Lamun kula inget ka dongeng harita di zaman Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Umar aya kabeuleman. Begitu aya kabeuleman di zaman Sayyidina Umar khalifah langsung jelema neangan cai berat cek Sayyidina Umar ulah di pareuman make cai. Waktu pertentangan antara masyarakat jeung Sayyidina Umar. Lain kudu di pareuman make cai. Di daerah ieu aya jelema nu teu ngazakat. Ulama nyaho, tak tewak si eta. Hayo bawa ka dia. Si ada zakat teh moal, geuran. Euy zakat, geuran dikaluarkeun pareum sorangan. Seudeuh pareum sorangan tah kebakaran eta ku ahli hakikat maka nyahoan. Lamun make blambir loba nu teu pareum. Tapi ku Sayyidina Umar mah ulah make jeung make di pareuman make cai sagala rupa. Moal pareum. Ribut heula. Eta tadi kalau demantak di pondok kabar ieu kapan kebakaran atuh tinggal si ieu bae tah tewak ieu ayo huluna kitu-kitukeun zakat sia ya Allah ya Rabbi lamun urang nyaritakeun antara zahir jeung antara hakikat antara zahir jeung antara batin jauh luar biasa. Urang mah make perjalanan zahir bae lantaran ieu qalbuna can aya cahayaan Islam nancan aya cahayaan. Nah nomor kahiji tadi di mana-mana geus aya cahayaan bakalna hayang bae jeung resep bae ngalaksanakeun perintah Allah ngajauhan larangan Allah takwa ngaranna. Nomor kedua sadar kana papasten Allah. Nomor katilu puncakna ye di mana-mana Islamna aya cahayaan nyana berpikiranna ka akhirat bae ninggalkeun dunia dibere tersep kana dunia wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur teu aya kahirupan dunia kecuali barang-barang tipuan. Geus lamun kiai engkeuy-engkeuyan ke pendopo neangan dunia kiai goblok eueuh tapi di cayur mah aya tiluan aya tiluan ngacung lib ulah neangan dunia abong-abong bisa ngaji abong-abong bisa baca Quran abong-abong nyaho hukum dipamerkeun pake neangan dunia. Eueuh cahayaan kiai tinggal kiai berarti ieu eueuh cahayaan tah Islamna encan puguh ngajamin ilmu nungtun kadang-kadang ilmu mawa ka neraka lamun ilmuna jadi hijab tina cahaya. Nah ieulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah balikan deui inna dina indallahil Islam saenyana agama nepi ka karidho ku Gusti Allah adalah agama Islam. Tetapi Islamna kudu anu aya cahayaan. Sakumaha tadi lamun Islamna aya cahayaan maka aya tanda-tanda hiji tanda Islam aya cahayaan daek ngalaksanakeun parentah Allah embu ngalaksanakeun laranganana. Daek ngalaksanakeun parentah Allah ngajauhan laranganana eta berarti mulai cahaya nomor kahiji. Lamun naik cahaya nomor kedua sadar karena putusan Allah di diri urang atawa soal harta atawa soal penyakit atawa soal naon bae nu patali jeung diri urang atawa jeung batur tilok cegekan sebab kabeh ge geus aya tidak keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala alaihissallah bi ahkamil hakimin. Cahaya nomor katilu ialah cahaya anu bener-bener mantep sehingga pikiranana langsung baik ke alam akhirat. Mohokeun alam dunia dibere resep kana dunia.
etalah nu paling istimewa cahaya Islam anu nomor katilu. Geus urang mimitian tina awal carana kumaha supaya cahayaan eta teh tadi cak Kangjeng Nabi geus encan maneh ngalaksanakeun hak Allah. Daon ialah mempersiapkeun jang maot mebeh datangna maot. Eta adalah memerlukan cahaya. Di mana orang sholat berarti orang mempersiapkan jang maut. Orang ngazakat mempersiapkan jang maut. Orang puasa mempersiapkan jang maut. Orang haji mempersiapkan jang maut. Orang baca Quran mempersiapkan jang maut. Orang tahajud, orang duha, zikir, maca sholawat, berbagai kehadean-kehadean yakni ngalaksanakeun ibadah eta adalah jang mempersiapkan maut mebeh datang maut. Berarti geus aya cahaya. Nah, tapi cak Kangjeng Nabi tadi teh inggis sanajan urang ibadah bae tetapi eueuh cahayaan ngan menang capek doang. Ngan menang capek doang tak perluna cahaya. Kos kumaha sih cek para sahabat Gusti Rasul eta menang capek doang. Nah henteu nyaho kana keagungan Gusti Allah. Lamun urang ibadah teu nyaho kana keagungan Gusti Allah naon bedana jeung salat budak leutik. Budak leutik salat mah salat bae pan teteh ge cenah salat ge. Ja teu nyahoeun kana agungna Gusti Allah. Sok geura tangan budak leutik lamun tarawih teh Haji Pendi salat tarawihna masa sih babaturan keur sujud di kitu-kitu pelerna. Eta kan berarti budak leutik sama salat kos kitu mah. Giliran nya ndek diuk diteuneunnan parantin akol bedug di dieu tah. Atuh kumaha eta karena salat budak leutik teh nyaho kaagungan Gusti Allah, sadajan capek ibadah lantaran teh nyaho kana kaagungan Gusti Allah, ongkos salatna budak leutik eueuh nanaonan. Jadi kudu urang teh memperhatikan kemaha agungan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah anu mantap ibadahna ulah aya muatan-muatan. Sia kunaon eta getol amat maca shalawat, dagang karung abeh laku. Da eta ngaranna ibadah eueuh nanaonan kos kitu. Capek eta ibadah kos kitu. Capek pen. Ulah kitu aman. Atuh sakalina maca sholawat maca kulhu kukulak wanita maca kulhu kabari bulan rawah maca kulhu ngaji dibaca bae ku nyanes ditanya ngaji maca kulhu hayang naon sih maca kulhu mah haji nu sabenerna rezeki macet cenah supaya rada jembar bae bisa sugan bae ku kulhu mah ulah kos kitu teh ibadah budak leutik teh TK capek eta ibadah kos kitu teh ibadah teh nyaho kana kemahagungan Gusti Allah. Geus bae urang mah ibadah salat ulah aya muatan dunia, ulah aya muatan-muatan selain lillahi taala karak ta eta ibadah nu mantep. Geus aya cahayaan tah mun masih keneh muatan-muatan keneh bae mah cara nu deuk calon lurah. Calon lurah teh kuan bebereana pohara jasa eta teh nu kos kitu teh capek gawe teh kapake. Eueuh naonan sebab sedekahna aya karena hayang naik jabatan. Gitu kene calon bupati, Gus Pugu calon presiden. Tama. Haji penmentas ieu maka ditupan. Ka istana tolol henteu. Mending mun dibere henteu deui. Dibere onam. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ala kadar gambaran hirup sakumaha tadi sahabat menta ilmu anu istimewa ternyata cak Kangjeng Nabi ulah hayang ilmu istimewa geus bae persiapkeun pelaksanaan ibadah jang menghadapi maut eta ilmu paling istimewa. Adapun kadituna lah cek Kangjeng Nabi gampang nu kadituna asal etana hebat karat ngan ulah ibadah ngan sakadar sigana hungkul tapi kudu didorong ku cahaya neangan cahayana dua cara hiji langsung boga guru aya nu nuduhkeun nomor kaduana babarengan jeung nu geus bisa insyaallah cahaya tersebut bakal nyinaran saetik engke bakal ngarti. Ketika urang geus ngarti berarti geus aya cahaya teu karasa neangan guru mursyid mah hese urang atuh babarengan besok geura urang lamun sering berejeung babarengan jeung Haji Pendi bakal karasa
karung ayam memang ngerti. Iya karung ayam ceknya teh. Iya mah dodet, jauh ka dodet segala. Nah iya. Takos gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, persiapkan amal-amal jang maut samemeh maut. Geus maut cara almarhumah Nyi Siti Murdiah kabeh nu dibawa imah nu dibawa salaki ngan sakadar nganterkeun ka kuburan ku ari paring ge doa-doa anak kitu kabeh katanggangan sakadar ngadadahan nu milu aslina ka kuburan mah salatnya na puasanya na zakatnya na sodakoh manehanana milu lah ka jero kuburan ternyata orang di jero kuburan teh anu sok disebut-sebut cenah urang di jero kuburan teh sempit horeng lega, cenah di jero kuburan teh panas horeng tiis, cenah di jero kuburan teh poek horeng caang, cenah di jero kuburan teh urang sorangan horeng rame. Biasa di jero kuburan teh masya Allah bohong. Eta nu nyebutkeun di jero kuburan sorangan bohong, nyebutkeun di jero kuburan poek bohong, nyebutkeun di jero kuburan teh panas bohong. Ternyata Imam Ghazali nyana nyaritakeun di jero kuburan horenganan rame caang rame biasa sehingga nyana ngagerokeun ceng-ceng ka dieu sia ka dieu rame amat cek cenah ka dieu maneh ieu kasep amat saha cek cenah ieu kula salat teh ieu kula ngabaturan mamang cenah geus terus bae insyaallah terus datang ke mahsyar datang ka ditimbang kula batur. Ya Allah, iya saya, iya kula zakat, cekin, ya Allah, iya kula tahajud teh iya sholat hajat, masya Allah, barang haji pedit ya di jero kuburan, iya sih jore amat, nya hidung nya jore nya culean deh, ya Allah, cak haji pedit sih jore amat, bahasa pan batur bang haji, batur di mana, ayo etan nyadakan si mbak teh ya, batur iya. Ya Allah ya Rabbi bakal ngabaturan urang di jero kuburan bohong urang hasud urang henteu salat urang teu zakat urang bakal ngabaturan urang sok renungkeun ku urang ketika urang di jero kubur bakal boga baturna urang nokos kumaha bakal ngabaturan jasa mangkani eta ketika urang sering ngajembarkeun batur jembar kuburanana jelema datang Waalaikumsalam naon ya duh kula di kamari jandar masya Allah atuh lain bebe aja di kamari ya cukup teh 500.000 Pak ieu tah alhamdulillah Haji masya Allah kesia lamun teu boga deui ka dieu senang hate geus jembar jero kuburan datang ka Haji Pendi Waalaikumsalam naon sih kula di kamari jandar buan sia ye tuh neangan cara aing sudah direk neangan sih atuh geus mabur sia ka ditu lah masya Allah, cek ugal ledeg gaji pendek. Eta jempit kan batu sempit ya di jero kuburan anak. Ya Allah ya Rabbi dah. Kurang ayeuna nyin masjid dan kipas di masjid tiis. Jelema maca sholawat ka tiisan komo ase, nu ngaji ka tiisan komo ase. Di jero kuburan anak tiis. Ya Allah malaikat ieu tiis daun eta teh cek malaikat teh tah kipas anu di masjid bo nyaho kieu mah kula meuli AC cek nya ieu kipas anu di pasaku kula teh anu make nu jore teh eta kipas lagi haju leumpang lagi kotek asal dikencengkeun we geus teu bisa muter janana ya Allah eta kos kitu ge tiis aduh nyaho kitu mah kula meuli nu bagus cek malaikat keur ieu sia tah itu kaji pedi bapan nyana mah lain melikeun non kipas malah kipas di masjid dicokot atuh panas kana mah di kuburan atuh cek kaji pedi malaikat ieu naon li panas nah maling kipas ya panas mentek sih ada ngaji ka masjid gede bebejana mah ka masyarakat deui diganti datang ka kuarin teh datang ka saiki orang diganti ge we mengkonon sirama
Nah aya Ustad maling heran. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, janggabaran urang di akhirat geus dijelas-jelaskeun ku Kangjeng Nabi. Urang iman ka Kangjeng Nabi, percaya ka Kangjeng Nabi, urang beragama Islam, tinggal cahaya na ayat henteu sehingga urang bisa ngalaksanakeun naon keyakinan urang. Sebab aya jelema anu iman ngan disungut doang tapi di jero hate mah henteu, munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Tidak sawarehna manusia wa minan nasi may yaqulu, aya jelema nu ngomong amanna billahi wa bil yaumil akhir, abdi iman ka Allah, iman ka yaumil akhir, padahal mah wa ma hum bimu'minin, teu iman, munafik tah mah. Aya jelema anu iman mah iman ka Allah, munafik henteu, tetapi cahayaan imanna, Islamna cahayaan, imanna cahayaan, berani manehanana teu ngalaksanakeun kayakinanana. Nah ieu hampir-hampir urang kos kitu tak kabeh, iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, iman kana naon anu diucapkeun ku Kangjeng Nabi, tetapi ngalaksanakeunna henteu. Kunaon eta? Iyalah cahayaan di jero kolbu urang, Islamna teu aya cahayaan, imanna teu aya cahayaan. Sok wari mulai bongkar geraku urang supaya ayat cahayaan Islam urang ayat cahayaan, iman urang ayat cahayaan. Islam babalikna engke kana zahir, iman babalikna engke kana batin, kana ruhani. Islam jeung iman dibana sapagodos pada ayat cahayaan. Wah, bakalna istimewa jasa. Zahirna bagus, batinna ge bagus. Ku ayana sakitu teanganlah cahaya. Di mana sih ayana cahaya? Di pondok-pondok pesantren, tah kadeleuna mah pondok kos ge teh hina jas. Tapi horenganan anu ngadatangkeun ka sorga kos kieu. Alhamdulillah kos pondok mah tolol. Siang pondok daran doang. Kampung pondok salilana bodoh. Heran eng mah. Tuh, ya, urang lamun ningali gedung. Wow. Universitas, wallahu alam ngadatangkeun ka sorga panteu. Mentereng hebat, gedung-gedung menjulang urang ka Jakarta, ieu sing ngadatangkeun ka sorga panteu. Ketika urang leuleuh kantor DPR, isi ka sorga panteu kantor ieu. Tapi lamun urang leuleuh majelis taklim, leuleuh pondok, hina ka deleuna, justru melalui ieulah pintu-pintu surga terbuka. Teangan cahaya di pondok-pondok pesantren model kos karang. Hina kadele ku pandangan mata, tetapi mata batin di mana geus cahayaan, ieu teh lain sakadar pondok pesantren, tapi ieu teh adalah raudhatun min riyadil jannah. Seperti etalah ahli-ahli Allah teu perlu mewah-mewah. Ketika aya teu perlu dibangga-bangga. Nu penting ieu adalah ngamakna anana. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ieu urang diundang ku almarhumah Ibu Murdiah, maksudna mepelingan ka urang, wahai ahli-ahli cayur, kula geus balik kalbur asli, ente ge bakal baralik. Ternyata nu ngabaturan kula di jero kubur amal-amal kula, amal salat, amal puasa, amal zakat, amal-amal sedekah jeung sajabana, amal ngaji jeung sajabana. Santri mah jang ka neraka saudara. Santri mah ujang ka neraka, santri mah kajun HSB ge di kobongna sorga. Tuh, siapa teu percaya waduh segala naon. Ye. Atuh cara bae cicing ge di taman sorga deuk kumaha atuh. Ujang ka neraka. Damantak santri mah sanajan amalna jore pan di ka nerakakeun. Begitu deuk diasupkeun ka neraka aya utawi. Ye, utawi Gusti mah segede peureut. Ieu naon dia? Ye, kula utawi nang nyirin ieu jurumiah di utawian. Nah, cak malaikat naon sia? Ieu utawi ieu. Cak jana teh kula teh ieu saksi bahwa nyana teh di pondok pesantren. Pindah deui ka lawang nu ieu. Utawi aya deui bae di dieu. Terus bae unggal lawang utawi iku. Malaikat ge sebeleun nya jagana. Ya dijagaan ku utawi iku bae. Bebe jaga Gusti Allah, Gusti ieu ya utawi ikuan. Lah ka sorgakeun habek tuh. Ye. Batak santri wah ujang ka neraka. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kurang doakeun Ibu Murdiah
mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburan anak, dicaangkeun di kuburan anak, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah sehingga nyana bisa tentrem nikmat menikmati naimul kubri. Kitu keneh keluargana mudah-mudahan dibere salalabar tur tawakal tur urang kabehan ge mudah-mudahan dibere cahayaan hate urang.